Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah iya semangat perangnya kuari Timur Tengah itu bisa ditahan kuari, bahkan budak detik kesalaria perang tah lamun geus diberekos kitu geus harares-hese eta menang Allah tah geus teu carita menang, geus teu carita eleh tah mah caritana berjuang we geus ongkos urang bobo ka awewe geus pokona mah ieu mah caritana geus teu carita daekeun teu daekeun aing mah ngapel we geus aditu. Hei cenah eta mah aya kuntilanak ka dialak kuntilanak teh liwat ka kuburan aya nu anyar teman dialak lawan ku aing eta mah semangat juang itil la pohara teh mah. Masya Allah eta urang kakasek itu bagaikan pohara jasa tah geus be buta lain lalagan cinta adalah buta-buta bae segala-galana kolot ya kolot di lengkahan kolot. Dari kemana sih Allah lalu ngomong kolot mah nang kata orde bat ada lama orba teman di lekan belak Masya Allah teh budak geus ada pula cerita ada batu cinta ngaranna gitu eta wah semangat juang nak Masya Allah lain lalagan termasuk di Indonesia kuari geus teu katahan wahayang ka Yerusalem lamun teu ditahanan lain lalagan loba jasa saking ditahanan geus araya di dari itu heran naik naon eta jelema heran naik naon lantaran di dia kan dipersulit di dia teh di bandara teh besi aya ketiga alien unik berjuang ke Yerusalem di dieu pasporna dan lain sebagainya melalui kitu laut-laut sangat hayang nyaho tak kula mah hayang nyaho maksudnya eta KTP-na urang mana gitu tah cara rebatnya saja ditanyaku ku negara kamu di sini apa ya saya mau perang. Kamu nggak takut mati? Ya, kalau takut mati masa saya kesini? Di dia nage gorenganan wis pamit ka indung bapana. Anggap ulah mamaot bae. Geus leuwih ti heula ka sorga. Masya Allah. Eta urang Indonesia eta kok mau urang dituna tuh. Mentek ieu tinggal ngajegurna doang. Geus. Ulah-ulana naon di dieu bae ge di dieu. Kula sok nanyaan ka tamu-tamu. Di Yerusalem perang. Kumaha lamun Indonesia ge diserang ku Amerika? Yo, atuh kieu perang. Saya bangun halang amat ya ngomong perang datang deh tamu isuk nanti ditanya gue di Yerusalem Masya Allah tak Israel merangan Islam kumaha Amerika jeta Benyamin Netanyahu depan nan gara-gara ngacem ke Indonesia akan dibuat seperti Yerusalem Indonesia sembarangan aja kumaha lamun perang jahat atau perang majalah saurang kabeh hancana kiai hebat amat ya budak hebat urang Indonesia tak kos gitu lah beakeun memeh urang itu urang-urang heula cak cenah teh saha lah pokona aya bae sia mah boga musuh meureun dek beakeun urang lembur urang heula cak cenah teu beres aya deui saurang di Yerusalem eta diserang ku Israel perang kiai eueuh nu ngeluh di urang ge ke sia mantap kayak perang hutang gede lah paeh mah beres kan kiai. Emang motifnya macam-macam ya. Mau siap perang teh motifnya macam-macam ya. Ya Allah anu frustasi bae teh ditarima. Nah, nu jelas semangat juang Indonesia lain letik diakui dunia sebab boga sejarah Indonesia mah. Eta teh aya bahasa parahyangan. Atuh sireum ge sireum. Katincak-tincak teh mah ngegel. Eta teh pribahasa. Lain berarti ditincak aja paeh lain. Saya mau lah nganggap tidak ke pribahasa sih saya mah bodoh. Eta tadi aduh sirem ge tincak-tincak teh mah ngegel berarti orang Indonesia semangat juangna lain leutik. Ternyata pohara luar biasa. Tinggal saha pemimpin-pemimpin perangna untuk negara pasti TNI jeung polisi. Untuk masyarakat biasa dikomando ku ustad asal cek ustad ngeriung ngadengges pokoknya mah musola mah rubuh jangan ustad asal geus ngeriung ke ustad Masya Allah
dipimpin ku kiai. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, shalawatullah alaika. Da eta teh lain sambarangan, eta teh napas Nabi keur diserot. Urang mah kan maca kitu lain. Ya Nabi salam alaika, emang Kangjeng Nabi henteu ngajawab. Waalaikumsalam. Ya Rasul salam alaika, Waalaikumsalam. Kangjeng Nabi hadir. Semangat juang Kangjeng Nabi moal aya tanding sadunia. Ketika kiaina geus ditiup ku Kangjeng Nabi, boh. Dia Nabi salamkeun. Ya Nabi salam alaika. Semangat kan luar biasa. Bau berkat teu ka bau. Masya Allah karim, teter neboga muludang teter. Kaisinan jawara 3 jawara teter berkat. Iya napas Kangjeng Nabi. Eta kakarak yang urusan kos kituna. Lamun napas Kangjeng Nabi geus disambat ku para wali-wali Allah, disambat ku para ulama. Hehe, emang kumaha gitu. Kobaran perang lain timbul ti kiai, ruh Kangjeng Nabi. Eta teh tadi haridil mukminin alal kitab. Kobarkeun terhadap para mukminin. Merangan kufar tanpa ya hahala, menang ya'lu wala yu'la alaih, eleh sorga. Ki Umar kapan kakarak nikah doang. Ki Umar mah isuk-isuk begitu beres nikah langsung Kangjeng Nabi ngobarkeun perang. Cik Kangjeng Nabi, barang siapa orang yang ikut perang, memerangi kejahatan-kejahatan, memerangi musuh-musuh Allah, memerangi musuh-musuh agama, tidak akan sulit untuk masuk surga. Seakan-akan pintu surga di hadapanmu, wahai para sahabat. Andai kata engkau gugur, engkau sudah ada di pintu surga. Andai kata engkau menang, Islam ya'lu wa la yu'la alaih, berkobarlah bendera Islam. Silahkan berpikir antara berangkat dan tidak. Bagi orang yang punya kesempatan Kangjeng Nabi untuk masuk surga, silakan. Di Umar kakarakieu doang tas nikah, ieu korma di dieu, korma dek di dahar ku Ki Umar. Cek Ki Umar teh, wahai korma, maneh ngahalangan aing antara aing jeung lawang surga. Aing nyaho diri aing kakarak nikah, aing dek ngadahar korma. Moal di dahar ku aing sia korma, aing pamit ke pemajikan aing, embung antara aing jeung lawang surga kudu kahalangan ku sia korma. Balangkeun korma cager mah berangkat perang eta kakarak tas nikah can ditoel-toel acan. Masya Allah karim. Bayangkeun coba semangat perang para sahabat. Bebeja ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi cuma senyum-senyum berangkat. Begitu perang gugurnya na di medan laga. Ngawatnya na Kangjeng Nabi tanggah kaluhur, pangheulana roh nu asup ka surga Ki Umar. Sebabnya na ngomong bung kahalangan aing mantara aing jeung lawang surga. Mun sia korma ku aing di dahar berarti aing kahalangan ku sia keneh. Iceun korma teu aya kesempatan ngadahar korma acan. Komo pelukan mah hoeh. Masya Allah. Nah, semangat perang para sahabat seperti eta. Perhitungan anak hiji we mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah dikira di Indonesia teh seperti eta. Tingali sejarah waktu kemerdekaan, tingali sejarah sebelum kemerdekaan. Belanda mencatat keistimewaan daya juang, kobaran semangat perang di Indonesia hanya Belanda. Anu boga sejarah tentang Indonesia. Berapa ribu orang Belanda nu gugur di Indonesia. Kemudian keistimewaan orang Indonesia sangat luar biasa. Nya nangis ngomong mereka Amerika, jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk Indonesia. Dia omongan ke Belanda. Serius kurang. Ulah nanaon nih kieu bae. Di lapangan main bola. Wah, dahsyat
main bola buame ngan ribut gara-gara M. Begitu sat bola asup ternyata hen ieu teu ngarti aya asup bae ieu hen akhirnya kan ribut gede si Arifin santri liwat masyaallah ceknya aing ke karaktas muka bab islah ceknya ieu supaya dinasehatan jelema nu ribut langsung turun dia di mobil stop ribut tidak ada gunanya ribut misal hebatnya sakan entah santri teh bukan kos kitu dan ribut misal stop gunana hiji ieu urusan main bola nomor kedua ada urusan ribut di mana bae teh bagus kecuali hiji perang sabilillah cakna teh kan aya jelema pemuda mah goblok biasa budak konyol amat sih santri mana sih kuai langsung belati di keluarga tubles ku jalan dia tubles potong mesona nyana si Arifin kaget pada potong aing puasa tilok wiridan tiote potong jadi kaget atuh kan bubar kabeh nurut ka Arifin lantaran potong peso geus kumaha mau kumaha santri bubar ulah aya ribut-ributan ulah aya nu ribut geus perkara mah mentah hampura urang ku sebab sakit ribut rugi urang ke perang ngalawan kafir bubar kabeh ribut Arifin gagahnya sak peso belati potong geus pokona mah urang memeh ngalawan kafir urang minta wiridan heula ka si Arifin berduyun-duyun pemuda kabeh lantaran ieu suara perang di Indonesia geus pahar aja saya polisi geus teu puguh henteu ka mana TNI dipergantikeun ku ari can jelas ka mana arahna pamarentah bangun tepati melindungi masyarakatna maksudna can jelas bintik-bintik peperangan ai indek pemilu mah kabeh kitu ya geus pemilu mah henteu sabenerna mah ngan ieu beusi kajadian perang kabeh daratang ka si Arifin minta wiridan kena gagah biasa kadanan ku ka Yerusalem ceknya lu diurang teu bisa caknya teu bisa kabeh minta teu bisa emang beneran teu bisa nya nama ari eta waktu keur ribut belati potong eta mah kieu caknya kula endek balanja ka toko ka beneran ku guru ditah meuli paranti nyuk sangu tina besi contohna ieu tah dek haol meureun jadi kukula dilepetkeun di dieu di samping nyana tanyana ngabelati pas ka dinya tuh potong pasti jadi lain gagah eta karomah santri bae geus berkaromah eta can wiridan sakitu ge masyaallah ku centong sangu doang potong eta misalnya dititah ku guru lah betul dititah ku guru mah tetep bae ka tublesnya mah ge ku sabab dititah ku guru ya meuli centong kos ge jeung haol ya agas jadi kan punya anak samping pun deh samping ge pada atuh itu namanya nu nubles teh salah deui kunaon lain ka dieu atuh trek potong nu nubles teh ampun si Arifin ge kaget potong heran lah semangat perang ketika dikobarkan emang kumaha gitu moal aya kasieun atuh kulantaran kabelah di nama sahabat teh nambah dengan bertambahna sahabat kadang-kadang kan jelema teh saling andalkeun ai keur ieu mah keur setikan rasa tanggung jawab teh pohara ongkos kebersihan di zaman pula letik lantaran jelemana kurang pati loba eta lurah ketika dek Agustus Masya Allah turun ke jalan tara rasakeun keneh seluruh masyarakat nyapuan jalan seluruh masyarakat nyeun jalan cai seluruh masyarakat diinstruksikan supaya ngapuran seluruh pagar-pagar berikut tatangkalan jeung imah-imah nu aya di sisi jalan terasa Agustus teh milik urang kabehan Masya Allah ketika bendera merah putih ditaikkan ka luhur teh terasa Indonesia ibu pertiwi milik kita ketika Indonesia Raya didengungkan merasa orang teh bagian daripada bangsa Indonesia ketika menyanyikan burung Garuda
kurang asa dibawa di luhur burung Garuda asa hiber ku burung Garuda. Etalah perbedaan anak kerletik jeung kuari. Kunaon eta? Guruna berdedikasi anu luar biasa. Memiliki tentang pendidikan anak. Camatna kitu keneh, lurahna kitu keneh, bupatina ketika kunjungan ke desa ke kecamatan kurang terasa dikunjungi ku presiden. Berbeda tak lantaran saeutikan kabeh merasa tanggung jawab kainget-ingetin bae lamun deuk Agustus tukang tape ti warung deuk kasepatan moal datang kasepatan beak biana di borong duit mah ira meureun eta tukang tape coba ge bae di borong we tukang jagung tukangan di borong nah iyalah terasa luar biasa si keneh teh lalakon kos kitu teh kebelah kebelah silih andalkeun jelema geus tara loba ditanya ge budak ceng Aisyah henteu ka lapangan mana tadi Agustus emang Agustus Pak ya budak atuh ieu budak sakola bage teh Agustus teu jarang baheula mah di lembur kabeh ka lapangan menyaksikan baris menyaksikan kenaikan sangsaka merah putih. Terasa Agustus teh dibacakan sejarah kemerdekaan Indonesia anyar keneh pan kolot-kolot urang baheura terasa ka awakna ceuri jeung merenungkan kuan geus renungan-renungan tentang kemerdekaan sebab geus dimodi timbullah musuh-musuh negara anggaran PKI timbul deui musuh-musuh negara kafir kuari bercokol di musuh-musuh bangsa Indonesia nuku urang diusir malah ditambahi deui kumaha rasa memilikiنا persaingan ketat di Indonesia kuari politik geus lain politik bangsa Indonesia ekonomi geus lain ekonomi Indonesia geus dimiliki kabeh ku musuh urang berdiri di atas negara nuku urang dimerdekakeun teh malah jadi tamu nyana kuari asa jadi pribumi. Ndek kumaha coba Agustus geus eueuh. Kemerdekaan geus teu pernah dibacakeun. Sejarah-sejarah geus hilang kuari. PKI nu baheula ditumbangkeun tumbuh kembali. Musuh-musuh araya deui di urang. Nyana kuari bercokol di politik, di tubuh negara, ekonomi geus puguh kuari. Urang kuari geus teu berdaya. Eueuh deui ieu atuh ngasa golok. Ngasa golok lah set hei sia ngasa golok yang naon mek mun mek kebo mun kebo celisia geus asal geus kos kitu bae geus boleh diajakan ngomong sia anu liwat sempring bae nya ye kuari jawara-jawara geus mararulai deui ngasah leungeun deui kuari ieu ge bangun deui ya bisi perang siap deui Jakarta kuari jawarana geus timbul deui besi Jakarta emang kumaha gitu nyepak di dia kena di dia itu Jakarta emang kumaha gitu tuh boga sejarah Jakarta bae atuh pan aya si eta teh asa atuh pan sia nya leuwih jawal patanahi tuh Masya Allah boga si pitung atuh Jakarta Bogor atuh boga talus Bogor ge atuh Banten boga salah kaseung di dahar di Banten datang ke urang ge teu beak ilegan ya Allah ya Rabb ya atuh hudang geus ya perang ujian ka ditu mah teh lain deui urusanana tah bintik-bintik geus rada darareukeut jana persiapanna geus pohara jasa ngaran-ngaran kafir pasti teknologi berbagai kekuatan senjata luar biasa urang teu boga urang tiba heula ge urang mah make bambu runcing golok di gorok tarang hau atuh antepkeun bae emang kumaha boga sejarah Indonesia asal geus cakustanna maju pantang mundur nyana nanya ka mana maju tad ka mana lu ngomong amat sia maju geus asal geus kos kitu bae geus asal geus kopehna dimiringkeun sia sia ka mana maju cakustan ge maju nek merangan salah ulah lo ngomong maju bae pokona ongkos demo kamari ka Jakarta emang nyarawa henteu berangkat sih ka mana Jakarta deuk naon lah Jakarta ieu maksudna deuk naon teu nyaho
Terus tuh polisi ge nu riweuh ge kos kitu teu nyaho maksud di budak ieu aing bingung cak polisi ditewak salah teu ditewak salah apa nih kasusnya teu nyaho uyang dan polisi ge asa kausan maju ieu nu riweuh ge kos kitu belum banyak itu mah imah saya belum kayak gak rembet iya mah lu dibahas lu dipermasalahkan teh lamun geus kos kitu tah geus kos kitu teh hese tah sebab urang lembur mah asal geus kos kitu bahayana nama geus pae sorga sia tuh poh jelema anu teh nyaho naon mokono aing mah pae sorga geus kitu bae di Indonesia teh konstituan aya konstituan di Indonesia teh tah anu nyaho birokrasi nu nyaho aturan mah mah gampang ditaklukkeunana ieu nu teh polisi halangan jangan sembarangan hajar kan riweuh polisi ge atuh polisi 100 ieu 1000 tembakan paling nu pae 10 beakeun nya hujanana hajar beakeun ieu mah polisi pengaman amankeun paehan abeh aman urang mun geus kos kitu kumaha urang masyarakat hese di Indonesia mantak anak-anakan loba ulah aya dua-dua kos kitu eta teh kafir teh kos kitu teh tujuan kafir musuh perang nyana lobaan urang saeutik rencanakeun saurang 24 jang perang geus urang mah kolot geus cicing bade imah anak teh heula kenapa rae hadat perang siap perang gitu. Tepugu aturan aya geus perang mah tepugu aturan urang lamun boga pencak aju gelut emang pencak gunakeun henteu babit naon nu kacekel teh plerelos atuh di film rapih ge ai waktu prak-prakan henteu naon nu kajenggut bae deh bang perang gitu gelut ye urang Arab anu eleh ku dilangketek datang ka seserian dak wae lain make pencak ulang ketek tah ieu nu riweuh ge di Indonesia teh mun geus aya instruksi di kepala suku nu henteu nyahona naon kajadian eta teh disejarahkeun di Belanda eta teh kula teh nang maca di sejarah Belanda eta aya salah satu Belanda anu kitu naon nguraykeun tentang peperangan Indonesia tah nu riweuh geus kos kitu nu korban-korban Belanda teh eta ketika cak ustada hajar atuh Belanda kan riweuh nyana tuh kekuatanna paling senjata dedet taruhlah 10 nu pae tewak gantung nu digantung di tangkal Ambon Belanda ditangkal eta sieun dina Belanda teh kos kitu doang Masya Allah kamari aya tamu ka kula urang Belanda asup Islam tapi Belanda geus asup Islam ngobrol jana tentang sejarah Indonesia Masya Allah nu dipake kasieun eta cara ricing bae kuari mah tuh ye atuh kuari lamun kurang perang jeung Cina hebat senjatana los atuh geus serang bae terus da ieu bae teh diguling-gulingkeun ujana teng baja emang kumaha gitu digolingkeun urang Indonesia mah ih cenah kumaha mun kabedil salah sareba kempek eta wiridan sakitu bae ge eta teng baja teu bisa kalau tahu lagi siapa lamun aya anjing mah teh parati anjing salah sareba mun aya anjing ngagogok salah sareba anjing teu bisa nah bari pake teng bajak salah sareba sok geura ge ku sia ge jadi cenah puasa heula tuh ge atuh udah dari tangkeun puasa tah mah geus kos kitu bae mun teh hirup pae sia kolot bae barisan nurunkeun ilmu teh teu kudu anu wayah perang engke gaya kesatria teh aya tenang bae Masya Allah karim nu dipake kasieun sejarah Belanda eta ketika kepala suku geus instruksikan maju pantang mundur di Indonesia lain lalagan eta nu ka Yerusalem nu ka poso emang geueuh instruksi atuh aya
cicing be bangun bodoh teh nu instruksikeun namanya teh nyaho diselidik hese eta lain anak babab anak gua di mana kalau itu bukan aku lain itu berangkat dari saha mah pokoknya ada sebenarnya gitu tenang ngomong cicing ya di Gunung Karang aya gua di Gunung Karang aya cicing we jelema anak buana loba ka dieu ge loba kiai namun perang siapa aing boleh diajakan perang belanan gua ngaji bae leke lamun geus perang karat boleh si bae cenah gua ada perang urang siap siap ya aing tuh ya lo maka aing badar geper di pandian siap aing ya Allah ya Rabbi ya nu adak kiai mah baroga empang bae baroga empang lain jang lauk-lauk teuing lain perang diseuseuh ku udang ya berangkat seuseuh geus pokona ngahiji jeung kotoran santri leg-leg ku sia anggap eta teh pelor nah ieu keur carita perang masyaallah si Arifin we ge atuh peso belati foto teu puasa teu naon titah ku guruna nyanana ge nu boga pelaksanaan ngalaksanakeun itu heran ning mah peso belati ka aing foto gorenganan atuh di jerona aya centong besi geus lobaan kadang-kadang ketepati tanggung jawab di negara ge pandal-andal orenganan di zaman Kangjeng Nabi ge sahabat teh kos karitu tanpa ngurangan semangat perang ketika Kangjeng Nabi ngainstruksikeun matu pohara ngan kulantaran geus lobaan ku ari mah kamonesan bela diri geus rada mengurang apalagi Gusti Allah zaman Belanda mana aya jelema teu boga penca zaman menghadapi kemerdekaan saha anu teu bisa ilmu bela diri tobat lahir ka dunia lalaki awewe dibere ilmu pencaka pokoknya di Indonesia mah ulah dikira nah eta kabehan kan geus kitu sebab situasinya seperti eta nah ketika geus merdeka tadi nangis geus eueuh ku ari penca geus eueuh baheula malalakon kulekeun leutik atuh budak santri leutik we batu dikieukeun ceker eta teh geus jadi kaulina keur leutik golok set ya masyaallah kula ge karena heran ka santri baheula teu teurang bareng di orang rompangna gede ka dieu sia-sia dipahi gitu itu teh cikene bari geus arewe jeung diulah deui ku guru-guru nage ulah lah baik urang terlena ayeuna ku kanikmatan dunia akhirna ketika aya musuhan sieun nah ieu ge nang Allah diberesieun ke semangat perang semangat juang aya di nang Allah deh iyalah sahabat kuari geus mulai tepati giat ilmu bela diri balap kudana manahna balap lompatna kemudian cara-cara mengendarai onta kuda dan lain sebagainya ilmu bela diri pedang dan sebagainya geus rada rendah Allah apalin mantap diturunkeun kuari mun tadi 1 lawan 10 kuari turun الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ثم نصر disalini urusan peperangan telah maka suruh samangsa yang muslimin biqaulihi kudawan Allah alana dina waktu ayeuna pisan Gusti Allah kanjeng kabeh jeung uningain Gusti Allah sanya di diaranjeun kabeh terdapat kelemahan tin
dina 1 lawan 10 warima turun fa iyakum minkum mi'atun sabirah mungkin mamulayan teh aya 100an anu tahan uji siap perang yaglibu mi'atain bisa ngelekeun kana 200 100 lawan 200 berarti satu. wa yakum minkum alfun lamun sarebuan yaglibu alfain ngelekeun 2000 1 lawan 2 100 lawan 200 1000 lawan 2000 biidznillah dengan kehendak Allah. ieu teh ya bahasa khobar cek ahli bilagama tetapi bi manal amri lituqatilu perang aranjeun kabeh wajib merangan mislaikum 1 lawan 2 bidu lahum siapkeun ulah gentar saeutik ketik acan berarti kudu aya persiapan perang. Nah secara formil di negara ABRI TNI Angkatan Darat Laut Udara dipersiapkan jam perang uji kekuatan anak terketahui ke negara sebab masing-masing dipertontonkan Amerika naon keistimewaan anak Australia naon Inggris naon Belanda naon Malaysia Thailand Hirba Korea Jepang Cina Indonesia terlihat eta bela diri diakui Indonesia diakui dunia kehebatannya aya naon meureun tadi Indonesia pokoknya diakui dunia lah. Tah tentang alat-alat mah alat perang nah memang orang masih di bawah orang henteu terlalu boga jeung teu terlalu hebat henteu sebab baheula lagi ngandalkeun pepelotokan jepretan we jadi kembali deui urang mah ka baheula boga mah boga kualitas yang baja ngenteu di pararake lah sakitu ayana bae kapal bisa orang boga kapal udara kapal perang ngan memeh tempur di seragam aja lah Gus Dur bisaan bae berarti kelemahan orang di dinya maksudna tetapi gaya perang mah lain itu ge boga teknis-teknis tersendiri ketika lobaan lain lalaga gimbir eta mah ngan bahasa dak apa artinya banyak tapi tanpa terorganisir secara rapi akan kalah dengan sedikit yang rapi terorganisir lah tamangan bahasa doang wae digerebeg wae cium wae digerebeg makajan gogong jelema terorganisir boga pencasa puluhan cetu jasa datangkeun kurang 1000 tikem bae urang ngandalkeun tikem eta bae aya geus tubruk pake samping ayo siap pencak ku sia ayo pencak talian kurang di dieu di talian ayo abing kurang bawa kurang kok ka Kalimalang jengker-jengker urang mah boga eta doang ge pencak teu boga senjata teu boga bisana urang mah ngagurumutan bahasa mana eta gurumut eta arti rahe geus perang mah tua kabehan jeung kumaha bae atuh anu terlatih ya waktu perang mah urang nonton perang di zaman urang atuh polisi nembakan polisi aya abri nembakan abri atuh aya urang boga sejarah lubang buaya nu sakitu poharana cah anu ngabunuhna tinggal kitu bae naon diperjuangkeun anakunya geus pugu anakna jadi polisi nembakan bapak teu kudu perang kurang loba mah ayo waktu perang mah kos kitu nah mentak urang perang hiji motif perangna naon ieu nomor kedua persiapkeun supaya menang ridho Allah Subhanahu wa taala sebab paeh mah lain ku perang ku ajal sakitu bae deuk paeh perang deuk paeh di leuweung deuk paeh di kampung deuk paeh di imah nu penting mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah sakitu bae geus di dunia mangan sakarang ngubar atuh naon nu dipertahankeun ku urang ge paeh-paeh keneh tuh hese-hese amat sih kuari urang hook ka nagara paeh engke hook ka pamajikan modar engke hook ka mobil modar koit mana ye tapi lamun urang hookna ka agama paeh dunia nangeunaheun akhirat nangeunaheun tinggal sakitu bae li ilai kalimatillah
Nah jadi motifnya kudu lillahi, persiapkan mental orang yang perang melawan musuh-musuh Allah supaya orang menang ridho Allah. Strategi-strategina kurang kudu disiapkan secara formal di negara jelas, secara non formal orang kuari teknis-teknis orang yang perang orang kudu boga, tetapi tetap mun tayang 100% ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, ulah ngandalkeun alat senjata, ulah ngandalkeun kemonesan diri, ulah ngandalkeun ilmu bela diri, eta mah hanya sakadar yang jembatan doang. Buktina ketika perang Badar ketika gunakan ke para sahabat, ketika Allah nurunkan pitul sabaraha ribu jelema nu boga penca kamari kena gempa modar sarua bae, tsunami kurang kumaha nyana baruga penca duit baruga koit sarua bae. Kamari di Sukabumi kakarak digoyang-goyang doang, encan ka Karawang karak goyang Sukabumi doang. Geus salat tres jelema. Dah penca tinggal penca lamun geus aya instruksi Allah moal bisa. Eta keur salah satu contoh. Berarti perang ge sarua hanya sakadar jembatan doang tau. Intina urang kudu bener-bener qad ja'akum basairu min rabbikum, nyata geus datang ka rajeun kabeh basairu jamatina basirah. Basirah teh kekuatan cahaya nu aya di hate, berarti ngaranna ieu adalah pangdeuleuh hate. Aya deui basor dijamakeun kana absar, cahaya kekuatan mata. Lamun basor dijamakeun kana absar mata berarti dideuleuhan mata. Lamun basiro dijamakeun kana basair eta mah dideuleuhan mata hate. Ieu ku Gusti Allah dijelaskeun qad ja'akum basairu, nyata datang ka ranjeun kabeh pirang-pirang dideuleuhan mata hate. Sebab ai mata urang mah ieu mah ngaranna alam sogir. Basor dijamakeun kana absar ieu mah ngaranna alam sogir. Alam sogir teh ketika urang muka mata urang nu kadeuleuhan sakadar sabelah dunia. Geh lamun eueuh hahalang, ketika aya hahalang mah tembok jeung sajabana nu kadeuleugan sakadar batas eta doang. Alam sogir moal kadeuleuh ku urang ieu teh lamun aya hahalang. Ketika hahalang ge dideuleuhan urang geus sakapangdeuleuhna urang remeng-remeng kebelah dituna ieu dideuleuhan mah alam sogir kos kieu mah. Tapi basirah mah ieu ngaranna alam kabir. Urang nama cicing bae di imah, tapi eta Karawang kacipta ku mata hate urang. Bengkolanana ge kacipta jasa di dinya aya kali, terus lempang ka belah dinya, terus belok kiri di dinya aya imahna Nyi Sarwiti. Urang nama di jero imah bae kieu kabayang, irungna kadeuleuh, matana kadeuleuh, bibirna kadeuleuh, aya hunungan saeutik. Masya Allah. Terus make pakaianana lantaran urang Karawang mah dirinya make samping, ketika nyana kahareup aya prak nyingsat saeutik kadeuleuh. Kabayang ku mata hate Karawang, Bandung, Surabaya. Ketika urang merenung Mekah, Baitullah kabayang urut urang teh oh di Jihad Sud urut urang teh oh di Pahut mah urut urang teh oh di Mispalah urut urang teh oh di anu kabayang bae mata hate. Masya Allah karim. Alam kabir basirah teh. Eta keur carita nu ku urang geus pernah didatangan. Urang pernah ziarah Wali Songo, ku urang teh bisa dibayang-bayang mata hate mah pohara mata ieu mah teu kabeuleuh ku urang Surabaya mata hate mah bisa neuleuh basirah ngaranna. Bisa ku urang dibayang-bayang alam kabir basirah mah. Pernah ke Madura, pernah urang ka Irak, pernah ka Iran. Urang dibayangkeun mata ieu nama peureun tapi mata ieu na beuntak.
mantak loba jelema teh anu peureum bae horengan anu dihudang nu dihandap nama hudang utek-utekan eta teh keur aya di alam kabir keur di alam kabir urang di dieu hai siap peureum nepi eta hudang lalu ngomong nya keur nerawang ka ditu horenganan sanajan peureum eta horeng keur mukaan baju mata batin nama kermukaan baju mukaan segala kitu BH dibukaan atuh otomatis dongkrak antik na hudang yelah basiro nu leuwih istimewa deui lantaran urang percaya kana mugoyabat akidah mugoyabat ti Kangjeng Nabi bisa nerawang ka kubur mata hati orang teh bisa ka kubur di jero kubur Gusti Allah geus kadeuleu ku urang dibawa kadinya kemudian dikakalerkeun dibuka pipi urang ditempelkeun kana taneuh talina kabeh dibukaan dihijikeun dina suku dibuka suku teh kasunahan-kasunahanana teh terus dipasang tataban urangna peureum kieu bae tapi nerawang ka jero kuburan aing teh bakal kos kitu engke teh kemudian ditendenan gelung nu kuari mah teu meunang sambarangan anggal tapi engke mah tina gelung kuari mah teu meunang sambarangan pakaian teu meunang henteu diistrika engke mah pakaianana kos kitu boro-boro aya mode dikaputkeun henteu nerawang urang ka jero kubur masyaallah ieu basirah urang sedangkeun urang yakin jasa sanggeusna tek pasang tataban terus ditutupan geus ditutupan dipincakan anu kamari ieu mah guru urang teh dimulai-mulai ku muridna kuari mah muridna nincakan taneuh madetan guru urang nu kamari ieu mah abah urang jeung mah urang teh ku urang dipuja-puja jeung dipusti-pusti ketika paeh mah ku urang dipiceun bae kaleuweuk ditincakan kana padet sahabat ge kos kitu kemudian urang nerawang aing teh nu kos kitu teh bakal ngajopak di jero beres tidinya barali kabeh nu milu ka jero kuburan adalah amal aing nerawang basirah urang ka jero kubur bakal dituturkeun ku amal perbuatan urang selama hirup urang bagus bakal nuturkeun bagusna goreng bakal nuturkeun gorengna mata urangna peureum mungkin di kamar mungkin di kursi tapi mata teh urang terus ka jero mata ieu mah alam sogir teu kadeuleu nu kadeuleu tumpukan taneuh-taneuh doang ketika mata hati urang nerawang ka jero kuburan masyaallah karim peuheur rarasaan tidinya aya masana datang ka kiamat wallahu alam hanya Allah nu nyaho urang mangan sakadar dibere tanda-tandana bae ku Kangjeng Nabi tanda deket kiamat teh asir waladis zina tanda deket kiamat teh anak zina ambalaya nu mabok ambalaya nu maling ambalaya berbagai-bagai kemaksiatan jeung kazaliman ambalaya tere datang kana waktu kiamat hanya tanda-tandana bae lah tidinya engke bakal kiamat dibayangkeun ku mata hati urang sesuai jeung nu sok dicaritakeun ku ulama beunang tina hadis Kangjeng Nabi belah dituna meunang tina Al-Qur'anul Karim al-qari'atu bal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthus persis engke jelema teh siraru kal farashil mabthus siraru gerang ambualaya nuka dieu kakaler ka kidul batakunun sibalu kalahil manfus eta lah nu dibayangkeun ku mata hate urang teh nerawang urang ka masa kiamat tidinya langsung nerawang geus beres kiamat teh mata hate urang teh ka mauqif berangkat baas digiring urang teh ka mahsyar narantung didinya mata hate urang datang ka dinya mata ieu mangan sakadar dedeleuran sakieu tapi mata hati urang di samping nu geus urang kalaksanakeun bisa dibayang-bayang kemudian alam kubur bisa diterawang engke kiamat bisa engke alam akhirat bisa jadinya urang kakarak ka diri urang aya di mana posisi urang engke dina yaumul qiyamah aya di bawah bendera nu mana urang jaga di mauqif lantaran engke teh Kangjeng Nabi Adam boga bendera Kangjeng Nabi Idris boga bendera Kangjeng Nabi Nuh boga bendera Kangjeng Nabi Sulaiman boga bendera Ibrahim Musa Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad
kabeh boga bendera urang ke ngeulekeun benderan ulah salah bendera urang mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asal aya bendera eta cicing di hadapan ulah neangan bendera Golkar silakan geus ti kuari piceran bendera-bendera nu kos karari yang naonan nu arti ieu bae bendera la ilaha illallah Muhammadur aing mah pejabat lain sakola henteu gas aing mah deuk disadarkeun pokona awak aing deuk ka Qurankeun titik aing moal boga bendera-bendera macem-macem guys disebut ortodok los disebut kemajuan los maju jang sia aing mah jang ka akhirat teh tah mun aya kiai ustad geus kos kitu mantap lain sakada